Iya we. Ngeunah kieu ye tinggal lihat aduh rek cuan. Tengah poe ke lapar geus gawe. Naon mah? Hah? Ciga hayang. Eta geus nyawakan ke ngerong gitu. Mudah-mudahan mun kasih nawaran. Heh, teh hayang nawaran lagi kan teu boga pamajikan mah. Cing ngarti we tuh ka pamajikan teu ngejong beunang. Ha, ari urang ge lamun nganyangkatin emang rek panyaungkeun ku saha? Nanya untung aya kamu. Ha, itu. Trek nawaran mah. Ah, keur teh hayang nawaran pokona urang. Tuh. Hah? Gimana? Heh, rek teu ngeunah kumaha tinggal itu. Heuh, ade. Jeung keur cek. Sok atuh mangka dieu lah tong punungan ngewa ciga banci. Oh, nya. Heeh, sok buru diuk atuh Nawaran. Heeh, apaan bieu geus teh ngomong wae. Sok ai hayang mah teh. Mau era gitu. Heh. Teu kudu era mah moal barang hakan. Okor teu boga pamajikan maneh teh. Biasa era lu. Heh. Lah teu kudu era. Sok. Duduknya. Heeh, sok. Tapi cek di tengah dahar itu. Heeh. Di tengah dahar. Ngarakeun bebalas anu bogana ge encan teh mihlaan gitu. Oh, di tengah dahar itu. Hah? Banyak tuh. Kan haroream itu. Cik, ningali. Kan haroream dahar. Eta nu tengah dahar Gusti nu. Oh, Tengah baji kombeak nu tengah dahar. Mas, aduh mumpung di bare ah. Gusti nu agung, Mang, eling Mang. Mumpung aya nu merek kayak dahar aing. Gusti nu agung. Ternyata teh bae Mang sok sing jadi kulit jadi daging mah. Kan merena sing berkah tuh. Lah zaman ayeuna mun dek dahar lain di duaan, padahal di posting. Heeh nya teh gara roblog aya teh kitu teh mah. Aing ngadoana kumaha cik? Bismillahirrahmanirrahim bisa ke amut. Ayo tong TPS. TPS kan. Ngagoler sok. Anu ieu mah anu cara waktu ada banar. Heh? Banar. Sing bener banar lamun tukang sayuran atau anu sok jual meuli gitu disebutna banar. Kan tong ngajak ngomong wae tuh aing rek nyatu. Komen nyatu tapi nah ngajak ngomong wae. Eta sateuri dong aing teu. Teu ra kitu aing. Cik lembo buntuna kumaha? Moal dihakan jeung piringna jeung tulangna moal teu ra. Aing mah. Heeh. Gambar juga pada dahar. Heeh sok atuh mah. Ngadoa heula cing bener. Teu kudu ngarah jadi kulit jadi daging cing. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Gitu keun bae lah kejangtolan kitu-kitu. Da sok mah cing rawasnya tuang nanyongnya. Selapar banyak. Doakeun nu masihana cing naon? Cing berkah. Cing katambihan deui nya. Kamari rezekina nya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.